Itu di lamun misalna urang boga masalah hirup teh susah wae lieur jeung lieur teh untung-untungan hayang ditulungan dengan urangna teu nembongkeun pangabuturan ka Allah teu nembongkeun kapakiran urang hareupeun Allah teu nembongkeun hinana urang hareupeun Allah sok lamun urang tingali jelema nu pulta-pelta bajuna ge lalusunya bener teu kalotor bajuna ge beungeutna ge meuni kucel ngomongna ge meninggali ti Pak saya belum makan 3 hari 3 malam jagoan tolong saya Pak, anak saya di rumah belum makan pakai anak kalotos taraweh belum takut saja mana pikarnya ya pokoknya etan wasana urang teu hayang mere jadi mere tah ningali mana yang kitu mah bener teu da sabab ningali beungeut pikarnya katingali tina ieu teh pikarnya manamun kira-kira jelema na atuh bajuna ge alus katingali turun abg teh mutar pentat teu hayang artina urang nu asal teu mere jadi mere ku sabab katingali tah katingali butuna katingali laparna katingali sengsarana katingali hinana jeung sajabana mere asalna moal mere mun karunya urang teh asalna moal mere ngan ningali mana ya mere tapi watir mere Tamatap lamun pertanyaan, kunaon urang boga masalah, urang jarang menang pertolongan ti Allah, sabab urangna can bisa nembongkeun pangabutuh urang, can bisa nembongkeun hinana urang hareupeun Allah, can bisa nembongkeun pangabutuh. Da bloona teh urang mah teu butuh ka kadu teh pada ka Allah da. Toh, aku mau kumage. Kalau kurang ukur gede ukur sok, diukur heula. Andai lamun misalna urang boga duit tapi teu salat, dibandingkeun jeung salat tapi teu boga duit, sok milih mana? Da belaan gawe teu salat teh dong teh. Bener teu? Lamun maneh teu boga duit nya tapi bisa ibadah daripada buka duit tapi asa ibadah da kaget jeung loba duit tapi asa ibadah lobana kan kitu miskin mah tong kabat ieu ngumpul sorangan sok andai lamun urang kieu ya butuh kana mah lamun ka mana-mana ye lamun ka mana-mana maman togan mama kata nyeder ka Purwakarta dur kata Sukabon ke Bekasi hek teu mawa duit wani moal jawab wani moal ya lamun sia mama togan di hate sia teu zikir ka Allah kira-kira rugi teu lamun kitu itu pemikiran mamawa kamana-mana mamawa duit asa tenang tapi lamun kamana-mana ya teu mawa duit mawa duit tapi hate kosong tidak zikir ka Allah da biasa wae tah urang can bisa nembongkeun pangabutuh teh ku hayang dibere nugrah ku Allah hayang dibere daya topek Allah hayang daya Tuhan hari pangabutuh dilu ka dilu bila tu wali fikon teu tembongkeun ka Allah tok jelema anu menta Pak nuntut tu Pak pan disebutan ngaran urang teh Pak Haji atau Pak Haji no kan haji urang teh Pak Ustaz Pak Kiai da kepeak ayo Pak Kiai ayo disebutan
urang hayang dituluan ku Allah ngarang alona ge jarang disebutkeun nya kadang sholat malaweung teh ya kalau teh sebenarnya siapa yang ditolongan masih jika teu butuh geuninganan jangan butuh mah nu nyampeurkeun lain nyampeurkeun nu butuh apa nu dibutuhkeun anu butuh nyampeurkeun ya lamun urang ngarasa butuh ka Allah cing salat beresan syukur jeung sunahna tahajud jeung duana geus salat ulah kapana dipir heula atuh leungitkeun heula sabot diterima lagunya teh kebon sawah usah leungitkeun teu kudu udara 10 menit teh hate teh fokus ka Allah Gusti tulungan abdi fokuskeun ka dinya ngeunah ayeuna kaluar teh sugan ka dulunya sugan ka tatang ka dinya betul teh kamalupan lupatna ngesek diajarna teh dipantangkeun ka alona teh da urang lamun boga masalah teh pangabutuh dan kadeuleu nu kabayang teh teh malu heula angker lain aruh lain tuh namun boga pangabutuh teh ya kalona teh lah Allah urang datang ka Allah salat saja nyatu zikir ngadoa geus beres rapi ka Allah tinggal urang nanya juga datang ka matua sudah ngebaturan lagi ini borong Allah komolang katingali pisan butuhna sehingga jelema teh nolongan teh teu mikir-mikir heula langsung hari tak kene langsung ditulungan contohna kumaha lamun urang bisa ngojay urang ge bisa ngojay bisa ningali jelema tikerlok ieu lamun urang ningali jelema teh urang bisa ngojay ge bisa nolongan santai manulunganna jelema tikerlok we beda ka yang mobilan yang belet moal anu tikerlok we urang ge bisa ngojay bisa nolongan deh jelema kening kawan heula kawan ningali dina moal lamun urang bisa ngojay bisa nolongan teh jelema katingali jelema teh bisa ngojay katingali butuh pertolongan tolong ngajar harta kene urang anu pikir panjang bener teu cuma langsung urang bantuan nah sabab katingali teh jelema butuh pisan pertolongan tah urang ge lamun hayang buru-buru wara asal bil mawai gile kami sudillati wal istiqor lamun hayang buru-buru menang pertolongan ti Allah tah sing bisa katingali jika urang teh kerep kakelokan jika urang teh kerep teu bisa ngojay butuh pisan ka Allah teh dina waktu kumaha setiap waktu setiap saat teh kudu aya haset teh mantap para ulama mah rek dina waktu ibadah rek dina waktu maksiat tetep mana marasa contoh mana karena ibadah beres ngaji tetap Gusti abdi butuh ka Gusti istiqomahkeun abdi kamari geus abdi istiqomah geus rajin ibadah teh sajam kemudian teh abdi teu sewa deui ngacapruk deui abdi teh gitu kana aya pisah Tuhan sahabat kudu jalani jelema keur mabuk ditanya kayak jelema keur mabuk nanya ka Tuhan sahabat perjalani Syekh Allah kawasa teu kawas di Allah kawasa teu kaula nu keur mabuk dijadikeun ku Allah jadi wali seperti anjeun dina sagi martabatna tutubul aulia kok kawasa mana tukang mabok hari tak dijadikan wali ku Allah kawasa Allah dulu cek kata mabok teh nanti Allah kawasa anjeun Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani anu pangkatna kutubul aulia pemimpin para wali dijadikan ahli masyarakat kos kaula
ayeuna kene mampun mah langsung teuing kedua. Teuing langsung teu bisa ngajawab sujud ka Allah ya Allah nya. Ayeuna abdi jadi kutubun oleh abdi kolot teu apa sajangkan, teu apa lisukan, teu apa luar, teu apa buah-buah itu kacabut iman teh. Kacabut ka Islaman teh, kacabut ka istiqomah teh. Maka unggal detik teh kudu bisa ngarasa butuh ka. Nya kan orang masih kena edan eling. Ka eling ka edan lobedanna. Saha? Yo, ngobrol saha? Kaget. Nya ayeuna urang ka eling dah, isukan mah belum tentu. Ayeuna urang ngibah sajabana teuing mohon maka bawa teh teu. Mata aya doana ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika wala tawatika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah anu ngabulak-balikeun hate istiqomahkeun tetepkeun hate abdi dina ibadah ka Gusti. Sabit qalbi ala dinika dina ngajalankeun agama Gusti. Aya nu mah teh karasup kana ngaji, karasup kana ieu belum tentu tahun hareup masuk kana ngaji. Teu kudu tahun hareup bulan hareup mah resep kana ngaji. Kalau sekawalahar ka ditu. Naon walahar. Loba baku harung. Tapi gireunana aya naon? Ayat cai warungan maksudnya eta belum tentu hafal kan kalau menurang posisi dina kayaan bener kudu butuh ke Allah kudu mah butuh Allah urang teh butuh ke Allah pikeun netepkeun kaya mana urang ka istiqomah urang sehingga teu melenceng. Kalau naik turun pakai mana orang. Jadi kesimpulan mah kitu lah. Lamun urang hayang guru-guru di pertolongan ku Allah, ditolongan ku Allah. Hayang guru-guru beunang hidayah taufik ti Allah. Kanya ti Allah sing bisa nyembungkeun pangarutu urang. Dohir jeung batin secara dohirna urang ngalaksanakeun salat secara batinna kudu ngarasa lapokal nah teh astagfirullahaladzim astagfirullah teh Allah eta mah hareup kumaha hareup ulin hareup di mana rek insar kabuatan teh Allah itu Gusti ayeuna kita belum tentu kita teh sehingga kalau katingali istiqorna, katingali butuhna, maka Allah bakal terus-terusan menguatkan, terus-terusan beri daya taufik. Gitu. Nah, atasnya.